Naudzubillah syumma naudzubillah. Dedeh teuing panayagan marukana panayagan batur mah arangkat ka Mekah jadi haji dar penting ieu panayagan jadi anjing paingan cek katerangan sungut anjing teh najis bener disebutna oge najis mugulallah najis sungut anjing lamun antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko ku najisna sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah di sini survei membuktikan. Duh, goblok sia. Jadi sanajis-najisna sungut anjing walau najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon si aing? Islam. Islam. Bener Islam. Benar Islam di image sajadah boga 5. Tasbih 3.
tong boro ayat 5 sajadah ayat 3 truk di masyarakat dipakai salat mah karena naon Pakai. rek dijeneregan dengekeun lain cek dewek tapi cek katerangan al islamu mang salama muslimuna bilisanihi wa yadihi Artina ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna sana. kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur nu kitu disebut Islam Teru masa leungeun kuring dipake nganyerikeun hate batur. ya sia mah kitu kasalahan batur di Koreaan kasalahan sorangan disebut-sebut Da teru masa kuring mah nganyerihatekeun terus masa batuk sia Adat-adatan di kunaon. sia anu kitu mah Akang adat-adatan teu para rukuh atuh. ya moal aya haseup lamun eueuh seuneu Kunaon? hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab Kunaon atuh? naon sia Kudu puguh atuh segala rupa. pugu bapak aing datang di kenangan sidawala di kenangan aing keplos-keplos Oh iya. angka rumah pamanting rumah kating tuh kublos aing datang ke sunia terek ngahibur era aing bakat gue era tempo banget aing jadi beureum Tadina. bener-bener teuing sia teh Kabina-bina teuing akang nu kabina-bina teuing. naon Atuh datang jo rengkenek tuh teu para rukuh hek bereh lah tukang kenang sinden sawer heula. Moal sabarahaeun meureun. oh jadi aing teu ngarti Teu ngarti akang. aing kudu nyawer salaresna anu teu ngarti mah lain aing Saha? si lain Kedon malikeun. dengekeun ku maneh geuning Naon? ayeuna si lain tukang kenang hayang disawer ku aing pek pikir ku sia ari aing duit di mana Coba duit di mana unggal peuting nabeuh nu nyawer loba ieu akang rehare atuh katuh. dengekeun ku sia sanajan ungap peuting aing nabeuh nu nyawer loba duit malen ku aing Nah kusaha? iya we si dadan Heeh. denge ku sia dadan Akang, sarekan Kang. sia mangeunah turun mobil ungah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing dikencet tina kota Kang. padahal sia teh hirup ngan saukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia dadan dengekeun ku sia Centang Kang. Aduh. Ko nyarekan ko nyium. dah aing mah hirup lamun udah dalang dadan leu gitu paminta lagu saya teh Lagu Bapak Kang. apa mainnya Bapak Akang. Semar Bapak Semar. nama ke digugu Kolot teh. saha kolot Bapak Kang. Sepuh teh. kolotok mah dina muning meureun sia mah ke digugu mun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen Coba itu. manusia percobaan satria baja hitam leungit bajana tinggal hitamna itulah Semar Bandar Nangka Coba itu. Doraka. Doraka kapolot. Semar duraka ka aing Coba itu. lamun Semar yang senang hirupna kumaha dan suku aing deh Allah. tuluy inum Dibalik. sugana nepi ka TBC matak aing mah yang buru-buru kiamat alam dunya teh lah Nah, makanya kiamat segala. yang buru-buru nyaho Semar engkak-engkakan dina neraka duraka ti aing Bojong doraka bapak doraka ti anak nu kumaha? Mun aya oge anak doraka ti kolot. heeh ngan aya kolot duraka ti anak aya Eueuh. aya Anak doraka ti kolot loba eta. heeh eta kitu nyalahkeun ngan aya kolot duraka ti anak aya Eueuh dieu. aya Mun aya sok buktikeun atuh. tuh kamari di Cikijing Naon? aya awewe dibawa ka Kapolsek Meureun maling emas meureun. lain malik emas micen orok anu kitu lain duraka ti anak wayaw karasa mudah-mudahan teuing sia teh Nya meureun, matak dipikeun ge anak jadah teh. naon Matak dipikeun ge anak jadah teh. mau kejong anak jadah si teh kamana karep ngomong teh ye dengekeun katerangan qulu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih
orok mah bersih budak mah suci lain anak jadah tapi indung bapana nu haram jadah belum ai akang apal teh naon artina anak jadah naon paingan atuh oh naon anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan teh anak jadah teh asa bener sia cek pamajikan maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe reuneuh teh gusa ge saya kana pager ya pasti aya bapana aya indungna ya ai orok mah kumaha indung bapana rek dimajusikeun rek dinasranikeun rek diyahudikeun kumaha indung jeung bapana heeh mata koge matak aing mah teu naon Semar coba awak hidung sarepna antep beungeut bodas penguin lain pikirkeun usia coba eta Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar dibalik akang atuh tah ieu aliran sesat teh nu kieu ye malik-malikeun akidah si goblok ye hancur dunya lamun geus ieu ye awak genut entog lain nu matak dina wak sia tuluikeun sia sok tos lami di dieu Pak ti tadi nah teh hitut batuk tuluikeun nu bieu teh jang lan teraskeun nu bieu teh teraskeun sae maka nu matak bapak-bapak ibu-ibu adik-adik pang-pangna generasi muda urang wajib pisan ngahormat kanu jadi kolot sabab indung tunggu rahayu bapak tangka derajat nyapa tuh coba pakai heueuh aya nama bener pomo ka indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nyapa tuh bener aya nama pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana komo ka bapak gabrug ka bapak sakuduna bari nyuuh ka bapak teh bapak nu hayuga bapak anu mangusyakeun abdi bener bapak anu ngagedekeun abdi syariatna nya bari cekal tuurna cing tarik nah tarik teuing sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewe nyapa pak sia tinggal panuju sia babatok sia belagu kabina-bina teuing sia carekan wa tuman sia teh awas lain kakolot sia abdi bodoh abdi ge geuleuh ka sia teh Pak carekan wa kalah kang ngaheureuy ya kitu wa ngalonyeng sia teh mah tong diturutan jang jelema mun kieu moal wa hayang teh sing hayang teuing bahaya diturutan meuleuh tara diwarah wa lain tara diwarah bakar warah deui mau pergi mah ae panuju sia ngalonyeng pakadagan teh sia teh mah teu da Aisyah goblok hujan aya gitu nah ada aya dengalnya paing kang deui teu meuli teu apal nah da ketang bapak dewek moal punung nah kang dangarana ge Semar nah kumaha kitu Ari Semar teh sem pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam jadi bapak dewek moal punung dangarana Semar oh kitu kang nya lamun Semar punung genti ngaranna usaha tah Udin oh gitu loh ya bener belah moal teh naon dari akang tadi kopi wes teh tuh nu usaha teh antep aing ge nyaho manehna usaha aing usaha bener-bener kayak gitu kopi da kadenge teh tadi ge tukang kopi tukang ngacleng ampun ajang tukang kopi
Aduh Allahu Akbar ampura tukang kopi gedang geus CS menanjing dewek ampura tukang kopi didoakeun ku dewek silaing cing beunghar Amin. panjang umur beunghar Amin. cing aya peningkatan tina dagang kopi teh Dagang naon? dagang teh Atuh dagang cai kehe. Keneh kehe. cing payu kopina lamun teu payu inum ku sia kabeh Lag-lag serangan. so kebayang kopi sakitu lobana diinum kabeh Kumaha tah? 3 bulan moal hees-hees eta Mandi we sekalian gitu. dawala Kurang nadina tuh. saya zaman baheula nya Kumaha Kang Cing? teu euy Pak kopi. Naon, Kang di leuweung kieu. naon euy parantes teuing di leuweung euy Kade Kang Oh. si juri ge. heh Bisi juri. ayo goblok jurig teh sia teh Dikasieun. masih kena percaya sia ka jurig sakitu dibukti-buktikeun ku pesulap merah Naon atuh? Dina bohong di negara itu teh dina film dikasieun eta eta juri. mah film belegug Na TikTok dina Sharon gitu Kang. teu sieun aing mah ku jurig sabab naon eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig sok saya pernah ngadenge dina berita Kumaha? telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig lamun ku beus sieun aing mah Kagiles. heeh teu sieun aing mah. Ah naon atuh? Ada keung meureun itu. lain keung tiris teh da wale dia wale nek naon dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Singlar. nu di darat unajaya nulingih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengap banyu mingkem ah mingkem Kam. balalager jurig dieu awas jurig di ditu we balalager Nah kumaha gitu. sok mari gula kawung Ah, nah eta teh. bah rasa sia jambean aing Tuh penularan joget teh sia eta. yang boleh jampean otomatis lain Naon atuh? jurigna budeg eta mah kolot jurigna bro Kolot jurigna. mending di jampean menjadi kitu tebal lah naon gede sih teh Tumen tengah leuk. di mana akam ini jika nu sawak eta dihareup sora naon dengekeun ku sia geura naon dengekeun tumbe aloh keung di sia euy belah mana dihareup siana jempe heula tuh konsentrasi siana jempe cicing eta kira-kira mata aing nanya ka sia teh teu apal si teh jeung nyiduhan goblok si teh oh baik atuh deket ke garing main urusan garing goblok geuleuh si teh nya eueuh yang digebuk ku aing tah dengekeun ku sia Tah eta naon? sada naon eta naonnya make eho Oh hi. saha urang mana na rek naon rek wey no sia ti zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna belegug sia marek naon rek kemudian teh jasa blon heeh ulah kaget teh manusia Duh. ulah kaget sia aduh goblok sia sia kumaha suara teh Biasa we atuh.
Syah. Woi. Saha? Gue jualan sih mas Rati kok. Pengen payu-payu jadi penyanyi. Nah, ampun aku. Taya sanes iti anoman perbancana sutat minak dateng arsa. Tatanira tangademan. Tatanira tangademan. Ewuh mangkulengan rana. Allah, aduh. Asa wawuh aing sarua aing. Aduh Gusti Allah. Saha teh ieu saha teh dewa podo yang dewa. Ai heueuh Gusti Nu Agung. Allahu Akbar. Di mana wae atuh? Wawuh teuing. Oh atuh si sok kenal ka aing. Duh, sia teh. Sok coba ingat-ingat kayaknya pula. Empot. Cepi. Naon? Cepotnya. Anjir, apaleun. Gusti apaleun ka urang anu tukang dawala. Ai. Saha mani teh? Monya teu apa ka ulah pot deui? Saha? Monya. Teu apa? Saha? Anoman. Allahu Akbar. Oman. Masih keneh melak cabe man. Gusti Nu Agung Oman, anjir ulah inget keneh ulah. Gusti eta Oman, Oman. Di mana wae masih keneh nyin kenceh. Gusti anu Agung, Gusti Sepot. Alah. Di mana ya Anoman? Pot. Hah? Ari Bapak Semar aya kene. Ya teh Bapak Semar teh maut. Coba kakolot si goblok nepi ka kieu-kieuna. Bapak Semar teh maut. Maut. Waduh innalillahi. Iraha mautna. Duh kada abdi teh apa? Kumaha ieu teh pamali nya kumaha aing. Gusti, kunaon mautna? Duka ada abdi macan aya. Can kumaha teh? Nya nu diteruskeun teh saha? Bapak Semar, simun tos maut. Kumaha ieu teh? Dengekeun pertanyaanana Bapak Semar, berarti aki aing. Ari bener teuing si goblok mah. Maksud teh Semar. Mau Semar aya kene. Di mana? Aya di Pengker. Jeung sajeun. Abdi sareng Juragan Kresna. Saha? Dadengean teh jeung Kresna. Di mana, Pot? Wey! Urang kan saya menyetin naon. Jeung Kresna teh simohon aduh cilaka Pot cilaka. Kiamat alam dunya. Kiamat naon ieu teh? Bejakeun ka Kresna aya kaula. Bejakeun ka Kresna aya kaula. Kiamat alam dunya sia. Naon? Bejakeun. Oh saya mangga-mangga naon. Tong gorowokan atuh. Berbina teu biasa-biasa we. Bejakeun aya kaula Pot. Saya mangga. Tuh. Tong ngahalangan. Eta naon budak Baduy ka batur teh? Ai. Naon ieu teh Anoman? Bejakeun awal bejakeun awal.